Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Nuhun daramang mah. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah dina danget ayeuna aya hibar pangduati sadayana. Lami sono ka wargi-wargi sakali deui mugia urang salamina aya dina panangtayangan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga we janten enteung kanggo urang margi dina zaman kiwari oge da komo zaman teknologi. Aya nu ngaranna judi online. Aya urang kumaha ari urusan judi dina zaman baheula. Mangga sok kaparayun maradep madep. Kanca dangu sadayana nyangakeun kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka celak kana beca. Sabeca tiluan era ge maksakeun maneh. Padahal biasa mah ulah boro tiluan sabeca. Duaan jeung Neng Eti ge tara. Ayeuna mah da rusuh teh cenah. Komo Bu Haji mah katempona teh mani teu geunah diuk oge. Tapi nyaeta hayang buru-buru nepi, hayang geura nyarekan ratna. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana demi harita di imah Mang Andi. Keur meujeuhna riweuh. Ari sabab saperti halna Neng Eti barang datang ge. Ratna teh jos sumegruk we ceurik. Atuh puguh we ku Mang Andi teh gancang ditanya. Kunaon Rat? Datang teh bet ceurik. Kunaon ieu teh? Meunang kacilakaan atawa kumaha? Tanya Mang Andi bari gek diuk hareupeun Ratna. Nyi kokom oge harita teh milu kaget. Kunaon cenah Ratna teh datang bet ceurik. Apan tadi teh sakitu bungahna dibonceng ku Herman teh. Nah ari balik bet ngadon ceurik. Nyi kokom penasaran hayang nyaho. Terus manehna nyampeurkeun. Ret karatna gek diuk pok weh nanya bari neuteup. Kunaon Ratna teh? Tabrakan Ratna teh? Teu. Tembak Ratna euriheun. Kop kana saputangan ciponona terus disusutan. Nya kunaon atuh? Make jeung ceurik sagala. Cek Mang Andi beuki penasaran. Nyeri Pak abdi teh. Teu sangka geuning Kang Dadang teh. Teh Maratna bari semu sedihieun aker. Nanang. Ya kunaon Nanang teh? Nah Ratna teh pasea jeung Nanang. Apan tadi teh bareng. Tapi nah ayeuna bet balik sorangan. Pasea merenya Ratna teh. Cek Mang Andi. Henteu Pak. Teu pasea sareng Kang Nanang abdi mah. Cek Ratna. Hari geus kunaon atuh? Cik pok nyarita anu bener. Cek Mang Andi deui. Deurek-dek we atuh ku Ratna teh didongengkeun ti mimiti indit
jeung Herman nepi ka datang ka alun-alun. Didinya manehna panggih jeung Neng Eti. Teu poho dicaritakeun kumaha omonganana Neng Eti nu matak pikanyerieun. Nyangka-nyangka gorengna teh kaleulewihi. Padahal Ari Ratna mah memang sabenerna daekso teh kanandang tina ku teu nyaho tea. Damun nyaho mah moal rek ngalayanan acan. Ari ayeuna kitu kabuktianana. Ratna ngan bati nyerina we. Dengeunah diunghak ku Neng Eti. Harita ge diadukeun we ka Mang Andi. Uguh we atuh. Mang Andi teh jadi milu nyeri. Bener ari salah mah aya di anakna. Tapi kitu oge da teu dihaja. Tapi deh mun nya mah nepi ka nyangka nu lain-lain, geus pasti Mang Andi teh rek malik teu suka. Nyi Kokom oge kacida rewaseunana ngadenge dongeng Ratna teh. Hate hariwang sieun timbul papaseaan nu baris megatkeun tali duduluran. Komo ari ras inget kana adat Bu Haji mah geus teg we nyangka goreng. Apan ti heula ge manehna teu naon-naon dituding. Komo Ratna babarengan pisan jeung Herman. Jadi Nyi Kokom mah geus curiga we. Pasti Bu Haji kana ngontrogna teh. Jeung geus kagambarkeun we bakal hoghag pasea. Komo Ibu Haji mah pan sifatna teh mung eleh. Jeung lamun nyarita sok pikateungeunaheun. Sakedapan jarempe eueuh nu nyarita. Mang Ani gawena ngan gogodeg. Teu sangka cenah. Yen cep nandang teh pi salakieun Neng Eti. Ari Ratna mah masih kan heureuheun we siga nu ogohan pisan. Teu sangka nya geuning nandang teh. Lalaki samodel kitu. Mangkaning saminggu deui rek dikawinkeun. Bet wani babarengan jeung awewe sejen. Aya we pi omongan teh. Ceuk geurentes hate Mang Andi. Pak, abdi mah teu kiat Pak. Teu suka ku si Eti dihina kieu. Bapak. Ceuk Ratna bari segeruk dewe ceurik semu nu kanyerian. Ari eta tadi teh kumaha atuh? Naon wae Eti teh? Ceuk Mang Andi tenang pisan. Bapak, majarkeun teh cenah abdi ngarebut pisalakieunana. Ngahina ngagogoreng. Panuli bihimpi cenah kurang ajar ku aing diwara. Dirasaan teu nafsu Pak. Yan untung we abdi teh aya dina kasadaran. Upah abdi teh mah meureun ka abdi teh terus dijenggut digaprot. Mungnya eta ngaragangan isin ku sanes. Sakitu oge tadi teh meuni pada narempokeun. Pak, pikanyerieun Pak si Eti teh. Campelat. Ani pisan. Amang ku abdi teh teu dilawan. Maneh itu tunjuk kana irung. Ngomong nanti bari dipopolotot sasentak. Kawas lain ke bibi we. Padahal abdi mah teu rumasa ngarbut. Teu rumasa ngaburantakeun.
kersa suatu dumeh we kang nanangna kadieu sang ngangkenkeun tegaduh tunangan. Da pamit terang kitu mah abdi ge moal daek. Tapi hari saya teh mah geuning ka abdi teh nyangka goreng we macarkeun teh cenah abdi marabunan ka Kang piraku deui Pak abdi teh kedah marabunan. Apaan kenal sareng Kang Nandang teh nembe 2 dinten sareng ayeuna nya abdi ge rumasa lepat tapi udah sanes aja Pak. Panginten ku Bapak oge kamu ninga iraha abdi ka Situ Aksan kaparengan aya Kang Herman. Bapak abdi mah teu suka ku si Eti teh Pak. Ceuk Ratna. Jadi Ratna teh disangka ngahajanya rek ngabaruntakeun. Bari jeung make marabunan sagala. Ceuk Mang Andi. Mohon Pak. Teu sangka Pak. Teu suka abdi mah. Teu suka ku si Eti teh. Ceuk Ratna bari nyusutan si Panona ku sapu tangan. Tapi nanya Nandang teh pisalakieun Eti. Mohon Pak, mung benten ngaran wungkul. Sanes nama sanes Nandang, tapi Herman. Kacida pisan we lalakina ieu mah. Mani teu boga pisan pikiran. Abong eta meureun ngarasa kasep teu cukup ku awewe hiji. Ieu mah lalakina we ngurus tunjung rek ngabaruntakeun katentreman kulawarga batur. Da lamun lalaki beneran mah geus rek deukeut kakawina teh bororaah make jeung babarengan jeung awewe sejen. Ulin oge apan geus moal daekeun. Nah tangtuna ge sieun dicuriga ku pipamajikanna. Tapi ieu mah bet kalah ka ngahajakeun. Duh teu sangka pisan. Keun bae Rat ulah dipake nyeri, ulah dipake teu ngeunah. Sabab sakuduna ari Eti curiga mah ka Ratna. Komo ieu panggih pisan dibobonceng ku pisalekieunana. Eta perkara nyaritana kaleuwihan teuing. Keun we ku urang kudu dimaklum. Da itu mah sidik keur nafsu. Gara saha nu moal rek nafsu mun nempo pisalakieun rerejeungan jeung batur. Meureun pasti Ratna oge mun dikitukeun ku lalaki teh bakal amek ka awewena. Tah kulantaran eta geus we ulah dipika nyeri. Komo ieu pan urang teh jeung dulur teu pihadeun kudu riributan. Goreng kasebutna. Ceuk Mang Andi bari neuteup ka anakna. Tapi da manehna Pak nyaritana teh pitengenaheun we. Abdi nyabaran oge kalah kaangot beuki nyeuneu. Nyapiraku we abdi teh kudu cicingeun. Nah Bapak bae bade suka lamun anak dihina batur. Ceuk Ratna
teu beunang dilelemu pisan. Nya puguh we bapak oge moal ngeunah. Ngan ari jeung dulur mah kudu gede hampura. Keur mah urang anu salah. Da sanajan urang teu nyaho ka Herman tur teu ngahaja nyilakakeun oge. Heuh, tetep we ari salah mah salah. Dabongan urang geus daek dibobonceng atawa ngalayanan Herman. Da lamun urang nanyakeun heula mah tangtu moal nepi ka aya kajadian model kieu. Ceuk Mang Andi terus ngalalemu. Da abdi mah teu dihaja. Bari teu terang teh samemehna. Tapi si Eti basana teh mani sugal petak pingin nyerieun. Nyagana teh keukeuh we abdi teh geus apal ke Kang Herman. Keukeuh yang ngahaja rek ngabaruntakeun. Bari nyarita nu teu marenah. Make jeung nyebut ungkluk sagala ka abdi teh. Nyari dikitu-kitukeun teuing mah abdi ge. Manya kudu cicing wae. Ceuk Ratna. Nya kumaha engke we aturat. Keun ku bapak engke dibereskeun. Ceuk Mang Andi. Ari Nyi Kokom ngan bati olohok we bari deg-degan. Eta deh Nyi Kokom mun harianan pisan. Apa Nyi Kokom teh terus terang. Terus apa Kakang Herman? Nah atuh ini tengah wartosan ka abdi. Ceuk Ratna nanya Nyi Kokom. Ditanya kitu teh Nyi Kokom ngahuleng. Manehna rumasa salah. Geus ngantep teu ngelingan ka Ratna. Ku kitu teh mah da Nyi Kokom teh hariwangeun bisi Herman amek ka manehna. Sedeng manehna mika cinta pisan ka Herman teh. Kata malah boga anggapan sanajan di bejaan oge Ratna teh moal percayaeun. Sabab adat Ratna teh ya sok embung diganggu, sok embung dicuriga. Sieun Ratna nyangka nu lain-lain ka manehna. Nya ku sabab eta pisan Nyi Kokom teu daek wakca muka Rusia Herman. Ari ayeuna geuning kitu kabuktianana. Herman teu wudu kabuka Rusiahna. Manehna oge milu kabaud. Disalahkeun ku pihak Ratna. Jeung tangtu we ku pihak Neng Eti oge pasti disalahkeun. Sabab manehna teu daek ngabejakeun kasalahan Herman ka Ratna. Malah Mang Andi oge milu nyalahkeun ka Nyi Kokom teh. Puguh we Nyi Kokom teh beuki ngaheruk, bingung pijawabeun. Da lamun terus terang mah tangtu bakal leuwih ngaributkeun, leuwih panjang panyarewedan. Nya nah atuh Kokom teh kunaon bet kalah cicingeun. Matak naon mun bebeja. Meureun ku Mang oge Ratna teh buru-buru di bejaan. Ieu mah kalah cicing weh. Nah ngahaja Kokom teh. Ceuk Mang Andi. Punten Mang. Abdi teh sanes ngahaja bade ngaributkeun. Muhung. Tembak Nyi Kokom semu nu geumpeur. Maklum nu boga dosa. Ya nu sentimen Cik Kokom mah. Eta pangitunya Cik Kokom teh bogoh ka Kang Herman nya. Ceuk Ratna bari rada jebi. Nyi Kokom teu nembalan, hate we beuki dugdeg ngeleper. Kanca dangu sadayana keur kitu di luar aya nu kupuntenan. Barang ku Ratna dibuka, horeng Bu Haji, Pak Haji jeung Neng Eti. Atuh gebeg we nu aya di dinya teh ngagarebeg. Geus teg we goreng. Ari tamu terus ka jero gek dari ngariung jeung pribumi.
geus teu nungguan sasalaman deui. Kakara oge gek Ibu Haji mah geus mimiti nyarita. Pokna teh. Mang, ulah kaget, ulah rewasnya. Nu mawi abdi ka dieu sakulawargi teh nyaeta bade aya keperyogian, bade bereskeun perkara Neng Ratna sareng Neng Eti. Panginten mang oge tos terang nya kawartosan ku Ratna. Kudu sangka nya kitu geuning kalakuan Ratna teh. Nyaeta Nya Haji mang oge reuwas kacida kabejaan kitu ku Ratna teh. Bet teu sangka geuning nya pisalakieun Eti teh cara culu. Mang mah terus terang we teu nyaho lamun nandang teh pisalakieun Eti. Cek Mang Andi. Mustahil mang, hari teu terang mah. Jeung ongkoh piraku deui we Herman nepi ka layut pageh jeung Ratna. Lamun ku Ratna teu dihareuyan, teu diparabunan mah. Teu mang. Abdi mah teu suka. Teu suka ku Ratna teh. Cek Bu Haji jonyeun we. Heula Nya Haji, sabar heula. Ulah waka nafsu. Urang teh da lain jeung batur. Kahayang emang mah perkara ieu teh hayang dibereskeun kalawan aya dina kadamaian. Ulah nepi ka jadi terus memusuhan. Tah, kumaha Jang Haji? Ceuk Mang Andi ngareret ka alona. Kanggo abdi mah taya kaawonan. Dongkap ka diso teh mung hoyong ngajelaskeun. Nah leres Ratna teh kekenalan sareng Herman. Tembal Haji Ahmad malik nanya ka Ratna. Laras Kang, abdi kenal sareng Kang Herman. Tacan lami nembe panginten 2 dinten mah. Ku abdi ge moal dipungkir. Laras anjeunna teh hoyongan ka abdi. Dari abdi masih pating istri mung dulang tinande ngiringan we. Teu terang upami anjeunna teh picarogeun Eti. Da upami terang mah. Ya abdi ge atuh tangtos we kana moal kersa. Abdi oge da sanes nu gelo atuh. Pirahaku. Tembak Ratna. Wah, lalu baras Ratna. Anjeun mah ngahaja rek ngarebut Herman ti Eti nya. Ngahaja rek ngabaruntakeun. Tapi raku anyar kenal Herman geus beugeut kawas nu katerap beueut. Mun ku anjeun teu didukunkeun mah. Jeung kunaon atuh sakitu geus panggih jeung Eti. Anjeun da tetep we milu ka Herman. Da lamun bener mah meureun terus lumpat. Iya mah bet kalah kana angkot beki pogot. Nah aja mah panas ka Eti. Apa nyaho? Digalain kadulur we anjeun mah. Ya, Ratna. Eta kalakuan kitu teh goreng patut. Goreng patut pisan. Ngabaruntakeun, ngahancurkeun kana kasenangan batur. Nah anjeun teh sirik. Peda Eti menangkeun Herman. Nah anjeun teh teu payu deh anu sejen. Ceuk Ibu Haji bener-bener amekna. Eta we nyaritana ge nepi ka geus teu jeung pamikiran deui. Sakitu ku Pak Haji disigeungan teh. Keukeuh we mawa karep sorangan. Atuh puguh we ngadenge kitu mah Mang Andi jeung Ratna jadi malik amek. Pok we Mang Andi nempas. Yeuh Nya Haji, ulah samarangan nyarita teh. Abong biwir teu diwengku letah tetulangan. Nyarita teh padu ngong we sangeunahna. Jeung deui yeuh, keur Mang mah moal rek Mang meunangkeun ka hiji pihak. Mang di tengah-tengah rek ngabereskeun. Bener ka Ratna anak. Tapi mun Ratna salah mah ku Mang ge moal diantepan, moal dibenerkeun.
Ngan Nyi Haji kudu sadar ulah nyieun kasar kitu. Bet kawas lain kakolot weh. Nah Nyi Haji teh rek neangan kagoreng patutan atawa rek mereskeun sangkan aya dina kaberes roesan. Mun rek menerkeun mah lain kitu carana. Benar Ratna salah, tapi salah eta lain dihaja. Mang moal rek ngilungan pedah ka anak. Dasanya Ratna mah teu nyahueun. Yen nandang teh pisalah kieun Eti. Komo ari boga maksud ngabaruntakeun ka Eti mah. Terus eta oge perkara sangkaan Nyi Haji jeung Eti. Nu nyangka yen Ratna ngadukunkeun marabunan ka nandang. Kumbang dipungkir, sabab teu pisan-pisan. Malah kadieuna oge kakara 2 kali nandang teh. Ayeuna geus kieu kajadianana, urang ulah silih salahkeun. Geus weh, nu geus mah geus. Keun weh, Ratna oge ku emang tangtu dicarek ngalayanah nandang. Sarta moal daekeun we lalakina oge ari geus kieu mah. Sabab mun dipikir mah nu salah teh lain Eti, lain Ratna, tapi nandang sorangan. Manehna rek ngabaruntakeun kana katentreman kulawarga urang. Damun nya mah lalaki bener, nyaho rek kawin. Meureun moal rucah deui model ayeuna. Meureun cicing we nunggu-nunggu wanci nu mustari nganti-nganti kana waktu nu geus ditangtukeun. Nyaeta poe salametan. Atuh jajauhkeun boro-boro daek kitu. Ari memang manehna lalaki bener mah moal daekeun ulin-ulin acan. Ari lain perlu teuing mah. Da sieuneun meureun dicuriga ku pipan majikaneunana. Tah kitu we Nyi Haji, Jang Haji, pamanggih mang mah. Katarima syukur, teu katarima nya teu nanaon. Pokona mah ulah nyieun kagoreng patutan. Da emang ge geus rumasa boga anak salah. Tapi lain salah rek niat jahil. Pan ieu mah salahna teh teu tatanya heula ka nandang. Padu daek we. Pubuhan kitu adatna barudak ayeuna mah. Ceuk Mang Andi nutup caritaan. Dikitukeun mah Bu Haji jeung Pak Haji ngahuleng teu nembal-nembal deui. Dipikir beuki kapikir, dirasa beuki karasa. Memang bener nu gede salah mah Herman sorangan. Ayeuna mah Bu Haji kapepet omongan. Tadina mah rek ngamuk ambak-ambakan teh jadi leuleuy. Hatena leeh kaburu sadar ku caritaan Mang Andi. Jadi nyaan ya Ratna teh teu nyaho teh sama mehna. Cek Bu Haji rada leuleuy. Yang pamit terang mah atuh abdi ge piraku gelo cia. Mata abdi kersa oge tina ku teu terang. Sareng dida percanten we kana caritaan Kang Nandang. Anu ngakukeun teu gaduh kabeuberat. Sareng dina ngaran oge tos benten ceuk. Kang abdi mah teu janten kaabotan. Da kenalna oge may 2-3 dinten. Ngari kahoyong mah Eti ulah ayeuna teuing. Kedahna teh taroskeun heula, ulah jojo sesengor bari nyangka-nyangka goreng ka abdi. Da abdi oge sami teu suka dihina ku sahandapeun. Cek Ratna. Nya geus. Da ari parebut catur wae mah moal aya gunana, moal aya tungtungna deui. Ayeuna ku Eti nya kitu deui ku Bu Haji geus kanyahoan. Yen Ratna teh memang teu nyaho teu samemehna. Mun Herman pisalahkeun Eti. Oge da teu rumasaeun disangka marabunan. Da memang bapa oge teu percaya. Jadi jelas Herman nu gede salahna mah. Herman nu rek ngaheureuikeun ka kulawarga urang. Ayeuna mah teu perlu loba omong.
anggur ge silih hampura leungitkeun sagala sangkaan goreng. Da piraku deui ari geus nyaho kieu Ratna kudu keukeuh rek ngagoda Herman mah. Ceuk Haji Ahmad mere kaputusan. Moal Kang, abdi mah moal bade naros deui ka lalaki model kitu mah. Ceuk Ratna. Tah, urang mah Bu Haji ngan tinggal nanya we ka Herman. Nah rek kumaha pikahareupeunana. Sanes kitu mah. Ceuk Haji Ahmad. Nya, bener. Bener kitu we Jang Haji. Ceuk Mang Andi ngabenerkeun. Ari geus kitu mah, Bu Haji oge jadi era sorangan. Nu akhirna terus menta dihampura ka Ratna jeung ka Mang Andi. Nya kitu deui Neng Eti. Nu nafsu jadi suka seuri, kabeh geus pada silih hampura. Ku aya-aya wae nya Jang Haji. Rupa-rupa pisan. Gara-gara piminantueun urang kudu pasea heula. Ceuk Mang Andi bari nyarengeh seuri. Nya, dasar atuh mah kudu rame meureun. Teu sangkanya apana kitu geuning Herman teh. Ceuk Bu Haji kakara sadar jeung boga rasa kaduhung geus ngagulkeun Herman. Ari ayeuna bet rek kanyeri rek ngaruksak batin. Nya teu sangka pisan. Ceuk Haji Ahmad ngaruk. Bingung kudu kumaha ngabereskeun ka Herman. Nah, kudu dibedokeun wae atawa kumaha? Keun we eta mah rek dipikiran wae engke di imah. Sabab meureun kudu nanya heula ka Neng Eti. Kumaha jenisna we? Teu cikokom deui we Kang. Nam diharianeun nya. Engkau terang ka Kang Herman teh, tapi tengah pertosan ka abdi. Ceuk Ratna. Nah kunaon gitu kom, mun itu dek ngabejaan. Pecigan ngahaja we meh paburantak. Ceuk Bu Haji ngareret ka Nyi Kokom. Sanes kitu ceuk. Ari abdi mah ngaragangan we pilih disangka awon deui. Tembak Nyi Kokom. Geus teu loba omong, da puguh ku haroream teh ya. Jeung Ibu Haji mah da geus loba kanyerianana. Nyaeta tuh dasar geus kudu kieu. Kokom nu nyaho oge nepi ka teu dek bebeja. Deuh. Aya we ieu mah yeuh. Ceuk Mang Andi. Nya, sakieu ge geus untung keneh kaburu kapanggih. Coba mun teu kapanggih bisa-bisa terus paburantak. Paburantaknya nya Eti meureun cul. Terus we Herman teh maceuh ka dieu. Antukna ruksak we, ngaruksak kasararea. Ceuk Haji Ahmad bari gogodet. Nu boga dosa mah da kudu kapanggih we. Atuh Nyi Haji cenah sanajan Herman reujeungan jeung batur oge tetep we kudu kanyahoan. Ceuk Mang Andi bari terus we nitah mawacai ka Nyi Kokom. Oyong Nyi Kokom ka tukang, terila geus kahareup deui mawacai kopi 5 gelas jeung 3 keler kueh nu ngareunah. Atuh kabeh-kabeh terus we ngararopi bari ngomong campur suka seuri. Kira jam 7:30 kakara Haji Ahmad sakulawarga pamitan. Bari teu poho menta deui dihampura ka kulawarga Mang Andi. Geus beres sasalaman ring kalaluar dijajakeun ku Ratna jeung Nyi Kokom. Sajroning kitu teh Nyi Kokom teu boleh mikir kumaha carana sangkan manehna hasil pamaksudanana tur teu nimbulkeun kaributan model harita. Aduh kanca, cak.
Dicarita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Dihanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.